jelema zina jilid jelema muhson ranjam negara di akhirat aman pelaku di akhirat aman geus Masya Allah lamun encan dilakukan ieu kajen kumaha ge tetep di akhirat bakal kena sanksi. Aduh cenah kiai kula keur ngora pernah zina aju kuarikan menta jilid hese di Indonesia mah teu berlaku hukum Al-Qur'an kumaha istighfar bae. Auto mani ngagejeburkeun ka sumur bae kitu kula. Ulah bunuh diri tabangarana. Ulah tetep bae istighfar dengan di jero hati ya Allah ya Rabbi abdi tobat tina dosa zina. Andaikan di Indonesia ojo dikidam bako mukhalafat urang nuluykeun permasalahan zina hukum nu bakal ditetepkeun kazani wazania jelema zina rek lalaki rek awewe lamun muhson ranjam yakni dipaehan melalui pembaledogan di baledogan make batu datang kapai ku pohara-poharana dosa zina lamun gur muhson merdeka 100 jilidan haju dibuang supaya ulah aya di kampung eta sebabnya termasuk sampah manusia lamun abid 50 rangketa jadi jelas hukum nu geus diturunkeun kudu nyieuna yakni Allah seperti eta kuari eueuh nu ngalaksanakeun sebagian masih aya keneh di negara-negara luar tapi di urang mah lantaran bentukna negara demokrasi jadi hukum-hukum kos kitu teu dilakukeun hukum kos kitu teh lain berarti haju selesai ke di akhirat bakal berlanjut. Ditanya pemerintah kunaon teu make hukum eta terserah ke jawabanna di hareupeun Allah kuari mah atuh babari bae tidak manusiawi lah dan lain-lain sebagainya nyana make hak asasi manusia salah wallahu alam nu jelas seperti itu teu make Al-Qur'anul atuh padahal mah negara nama demokrasi mangga bae dalam pemilihan tapi hukum-hukumna laksanakeun jata mah dijieun ieu ku urang di DPR ayo diperkuat jadi bengke aya undang-undang negara demokrasi tapi undang-undang zina undang-undang
undang-undang ulah zina. Andai kata zina dikenakan hukuman ranjam atau had. Rapi tanagara. Numpang heula nakenan pejabat-pejabat di pararaehan. Dia nyana nu zararina. Tuluy nu sarugi pengusaha-pengusaha nu sok ka hotel-hotel. Tuluy masyarakat. Asana saparo nagara paeh kabeh. Deris we tepat disareksek teuing. Adalah legangeuna. Tah ieu teu dilakukeun sabodo. Terserah Pak RT we teh mah. Cak RT teh ai johon teu naon teu. RT gaya di jero nangan RT mah teh nyaho lapor ka lurah, lurah lapor ka camat, camat ka bupati, terus we ka luhur sampai ke presiden urang. Ayeuna anu terkecil sedunia. Iya, Presiden Jokowi kena kembali ke DPR, ke MPR, kabehan. Mararaksu drek negakeun agama di negara urang eueuh maksud sebab negara urang mekat tumpangan ku negara luar. Ulah ngomong-ngomong agama mentak di pendidikan geus eueuh agama sengaja mentak sakieu geus eueuh ti SD keneh datang ka SMP SMA kuliah eueuh pendidikan agama geus dicabut dikikis tetapi Allah ngersakakeun di Indonesia memuasi keneh agamais. Ciri beragamana sanajan ulin ka Ancol waya salat bae. Ulin ka Karangbolong waya salat bae. Di rest area pinuh maghrib isya nu salat. Tandakan salat keneh. Bingungeun urang barat ge. Urang Amerika ieu kok sarolat keneh bae padahal ti SD, ti SMP, ti SMA terus eueuh geus pendidikan agama. Diteliti ku nyana pondok pesantren. Ngeuweuhkeunana hese pondok pesantren. Hiji-hijina kuari diteroriskeun. Terorisme. Eta teh deuk ngeuweuhkeun pondok pesantren. Maha kawasa Allah di Indonesia mah itu tetep baik. Ulah nyaritakeun khusyuk salat bae heula. Ulah nyaritakeun khusyuk penting asal ungkeg-ungkegan bae heula. Geus alhamdulillah sakitu ge geus. Ulah sok muji syukur ja eureun di rest area sarolat sanajan teu marake kopiah. Geus deureus-deureus keneh berarti nya inget keneh ka Allah. Deureus keneh. Diri sakitu mah tuh. Engke mah asana salat teh kitu make mau kena asana. Tapi sarolat ge dan tepi ka antri unggal rest area. Eta kan jadi pusat perhatian orang luar. Ieu geus dicabut ti SD keneh musik keneh lekat. Muludan geus diharam-haram geus dibid'ah-bid'ah weuy muludan terus. Rajaban geus di bid'ah-bid'ah weuy terus bae. Sia-sia aing-aing. Di Indonesia geus kos kitu bae. Teh lain sambarangan. Meureun aya pendidikan para aulia Allah anu ikhlas anu masih keneh ku Allah ditingali diperhatikeun. Nah iyalah orang hirup di Indonesia muji syukur nikmat jasa. Pang nikmat najajak ulama hirup di Indonesia dibandingkeun jeung di Singapura loba aturan-aturan. Stres hirup di Singapura. Loba aturan cai kurang.
kadengena doang Singapura hebat datang ka ditu saminggu teu kuat di Malaysia sarua bae di Thailand sarua bae Korea sarua bae urang datang ka Yordan mahal kitu cai aqua 50.000 di Yordan leuwih mahal deui tah 50.000 sabotol leutik mantap ka ditu titilok ngarinung ulah-ulah nginum geus lah mahal tapi orang Indonesia mah teu kitu dibere lapang dada mahal tinggal mahal beli pokoknya orang Indonesia mah enekan gitu mahal los beli bae pokoknya satungtung boga duit teu boga duit paling nekat orang Indonesia wah dibeli bae di Mesir atuh sakitu kalalotor darajan beren di Mesir mah kos di urang bebas hampir sarua jeung di urang bebas teu kumaha bagengan nagarana kotor di Iran atuh bersih ngan sunni na saeutik Syiah malu nu rada akur di Baghdad ngan kabeneran tas perang we ka ditu jadi ambalai akur teh jeung di urang Baghdad akur teh bebas ekspresi kumaha bae urang terserah tah ieu nu pangeunahna tapi nagarana tadus perbatuan di urang mah masya Allah melak pare jadi pare melak cau jadi cau melak awi jadi iwung hebat di urang geus pokona ya Allah geus geudaheun aju eueuh doktrin ketentuan kewajiban eueuh deuk dahanon deuk digawe los henteu los di negara encan wajib militer di urang mah deuk digawe los teu los paling ya teh jadi digawe boga duit teu digawe teu henteu paling atuh sia digawe ribut jeung pamajikan ai teu digawe ribut sakitu doang jeung nagara geus urusan di urang deuk tani los deuk kumaha los ieu kos di sorga di Indonesia ngeunaheun deuk salat los henteu los ngeunaheun hukum tapi ieu urang di jero negara demokrasi lain negara Islam tapi syiar Islam sadunia ya sadunia mah kuari teh geus termasuk sadunia pangmunculna masya Allah pangdamaina sadunia pangmunculna syiar Islam sadunia Indonesia geus lain nasional di dunia masya Allah masjid urang di Yordan dikunci teu meunang ke dibuka zohor 1 jam kunci deui buka deui asar kos kantor masjid kos kantor isya buka tutup ya Allah di negara Islam masjid teu bebas sangkileung di Mesir ge sarua bae kunci di Indonesia mah hayu sia ada kiih ngising di masjid los bebas uri kunci di urang masya Allah DKS palingnya diperhatikan doang ku DKM na orang mana ya asana ti isuk datang ka sore datang ka isuk deh HSB budak dan apa henteu budak paling ge urang ditanya lamun geus jelas karak urang dik cicing dinya los atuh dik balik bebas jasa di urang masyaallah datang ka make cai masjid nus jang disadiakeun jang wudu jang mandi neuk salat jang wudu dipakai mengumbah mobil eta pan haram sebenarnya pan eta malah mah kiaina nu make ustadna tolol bebas di urang make aturan ada di akhirat engke je cai masjid mah wudia disadiakeun jang ibadah
wudu aya WC jang bebersih istinja ngaranna besi boga junub dek salat jang mandi atuh ai jang mobil mah eueuh di dinya jang mobil mah tilok salat atuh motor tilok pake dagang segala doraka sih mal berkah kajen hukuman dilarang kurang geus tapi nyada terus baca bagai untung mah untung dagang make duit masjid untung gede ngan ribut jeung pamajikan atawa setahun 2 tahun gering ulah dikira larangan Allah teu meunang masjid mah wudu meunang mandi junub besi indek salat di dinya meunang tapi aya indek teu salat mah ulah moal salat di dinya mandi junub doang aju balik deui ka imah teu bisa salat di dinya meunang oh mantap sih ada tanya masjid mah kos kitu caina teu meunang dipake sambarangan geus dijelas-jelaskeun ku kiaina unggal masjid ge teu narurut kabehan kunaon kiaina ngumbah mobilna make eta kiaina tolol ta ieu mah keur carita bebas maksudna di Indonesia mah kok bebas jasa masyaallah teu masalah ieu keur carita nikmat hirup di Indonesia cuaca di luar negeri mun panas mun tiris jas tapi di Indonesia mah masya Allah jam 11 berang waktu ereng-erengan mun di luar negeri mah eta jam 11 jam 12 di urang mah kerek atuh kerek bisa es jahanam tangkal mede masya Allah sorga jasa di urang ya Allah aduh tak mal aya tanding negara pang subur-suburna pang mamurna Indonesia pang damaina sadunya ya sadunya Indonesia pang luhurna syiar agama kuari Indonesia terbanyak pengajian sadunya Indonesia terbanyak maulidan sadunya Indonesia terbanyak serajaban sadunya Indonesia haul geus dibidah ge ku Wahabi haul bae ka anjing-anjing dihaolan kunaon sia ngahaolan anjing kula cenah paeh aduh teringet bae haolan ku nyana ilaruhi anjing bopi geus liwat teuing ti aturan ya penting diaturan guys terus aduh masyaallah ya badak heranan urang Amerika heran ka Indonesia geus kurang kumaha dikieukeun dikitukeun dek dileungitkeun maksudna Islam teh dek dileungitkeun tapi tetep bae ya Allah haju naranya bae deui ka kiai naranya pana teh geus diulah-ulah kiai kayak raja aja, kiai kayak dewa aja, kiai panggil gitu-gitu takut mahasiswa Wahabi. Untuk apa sama-sama manusianya? Maka Imam Syafi'i si Syafi'i pan. Gitu-gitu baik. Kenapa? Tetap baik. Waya hajat mananya baik. Assalamualaikum. Misalnya aku ada hajat, cina. Misalnya minta doa, minta poe. Atau poe doa Allah, aku non minta tuh. Geus bingungan Wahabi, geus bingungan gulantaran di Garut loba jasa ta Persis loba jasa Muhammadiyah Garut Bandung paneta basisna ta ieu lah orang-orang Islamna naranya bae ka kiai nyana gede hajat nanya-nanya oge hanya oge ka bawakeun da ieu di Indonesia bae geus ieu lain lalagan berkat saya pasti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di samping pertama di urang wali sanga mengembangkan dia terus kan datang ke ayeuna ya Allah karasa jasaku urang naon gitu ngaranna tapak perjuangan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala lamun urang ningali di Mekah padahal mah negara kelahiran Kangjeng urang teu neuleuh urang Mekah teu deuleuh anu katingali istimewa
itu kene di Madinah ngan kabawaku gedena Kangjeng Nabi bae perasa ngan loba tuh di Madinah ngan teu katingali ku urang teu cara di negara urang tah kitulah istimewa negara Indonesia ku keistimewaan negara Indonesia jadilah rebutan Amerika yang menguasai Inggris, yang menguasai Jerman, yang menguasai Belanda, yang menguasai Cina, yang menguasai lantaran makmur jasa, subur jasa pada hayang. Geus dijajah urang baheula ku Belanda 3 abad teu kira-kira. Inggris ngajajah, Jepang gitu kene. Waris merdeka dijajah ku Amerika melalui politik deka luar seetik urang dek kiblat ka Timur Tengah zaman terakhir Pak Harto tapi kandas terjadi dilempengkeun ku Gus Dur muasih keneh hese boga cara-cara tersendiri sulit tina genggaman Amerika karena kuari dek mulai beralih ke Cina diasup-asupkeun ka negeri urang untuk dijadikan karyawan nu khawatir lantaran baheula Cina di negeri urang teh diusir kemudian kuari pemimpin geus mulai ke Cina-Cinaan nyana geus aya hubungan datang ka urang anu ka urang diomongkeun rakyat Cina sahanunya diditu di negeri Cina ka urang ternyata nyana tentara ieu nu jadi khawatiran ku ari bangsa keur dipikir sedengkeun geus ditandatangani kan Cina geus sabaraha nu asup ka urang untuk jadi karyawan setelah diteliti ieu kumaha mun tentara engke satu kali waktu bawa senjata nyana didinya ndek ngaekspresikeun balas dendam nu baheula kungsi ku urang digedor balik ka nagrina can nyaho ayu nyana mawa senjata urang kuari ditembakan ku Cina je lumandak kuari geus mulai puasa geus gade jajal golok di ka dia-diekeun Iwa geus kuari geus mulai Cina geus aya sabaraha ribu di urang geus aya sabaraha ribu geus mulai bertahap engke nyieun perusahaan kecil di urang nyieun perusahaan kecil anu minimal engke karyawanna teh 50 urang jadi nyana nyieun perusahaan di negara urang nyieun bata misalna tanah urang tapi nyana anu produksi karyawan nyana tinggal urang bae neulekeun geus mah emas dibawaan ku Amerika kuari di urang endek seperti kitu nyieun areng nyana nu nyieun nyana karyawannya tapi di negara urang paling nyana bayar pajak ke pemerintah maka asal aya duit bae tapi rakyat engke bakal kumaha ieu mah sakadar pemikiran jelema nu jernih bakal kumaha ka hareupna mun benyana ka dieuna murni rakyat tuh masalah tapi mun tentara nu kadarieuna deuk kumaha ayo deuk kumaha tuh eta jelema dia pake kahayang kuari dua anu nyekelan negara urang teh Amerika jeung Cina ayo terus urang deuk ka mana ayo Wahabi diasupkeun supaya Islam hancur, Syiah diasupkeun supaya Islam hancur, eta teh melalui politik Amerika diteroriskeun supaya ulah aya Islam. Kemudian Cina diasupkeun, diacak-acak di urang. Geus secara politis urang teh kuari keur jadi lapangan perang perekonomian antara Amerika jeung Cina. Beki luhur bae ngomong cek urang terus teu kaharti aing mah. Kaharti cek teh. Mal arti atuh. Geus sakola henteu. Nonton TV ngan joget orkesna doang. Geus teu kaharti. Tah,
Iya negara urang teh kos gitu. Pamarentahna keur beujeuhna di kaluhan ku ari teu berdaya. Aya anu ngaluhurkeun agama ketika aya bae anu endek jadi pamimpin anu beragama mulai direntog Habibi kurang kumaha jaeta mah atuh kaluarna Habibi direntog sarua bae dia lain pemikiran manehanana. Atuh kauna penasehat presiden geus dibungbuan ku Amerika coplokna Timur Tengah teh lain pemikiran Habibi udah disalahkeun Habibi lantaran nyana ka disalah ka ditu salah mantak idit ka Jerman deui cek nyana betapa jahatna sakitu doang saha nu jahat teu bisa ngomong kumaha sebab ngomong salah teu ngomong salah dusdur nu kuat terus bae ketika geus kajahoan nyana teh berarti bener-bener anti Amerika turun ke terus kabelah dia SBW atuh bagus deui jeung Amerika langgeng kuari teh keur dilema antara Amerika jeung Cina tuh kuari keur jadi peperangan di negeri orang perekonomian pokoknya orang Indonesia mah teu meunang nyekal ekonomi kudu batur bae mendak timbullah Alfamart, Indomaret, urang mangan saukur. Kayak di ditu aya jelema breg. Di ditu aya ka dia deg. Urang mangan dagang teh gitu doang. Cara batur eta teh Indomaret ambil Alfamart eta geus distel ku Amerika. Jadi eta perekonomian sakitu gedena nang nyetel batur. Urang kadinya belanja berarti didinya geus aya jatah untuk pembangunan gereja untuk pembangunan kelenteng dan lain sebagainya urang belanja salah teu belanja salah urang teu belanja kadinya butuh barangna aya di dinya urang belanja kadinya di jerona geus aya persekean bakal jang pembangunan gereja endeu kumaha ieu coba di kitab emang ayat kayak ulah ngomong di kitab seperti kos itu tak cerita tapi anehna di Indonesia tetap tegar baik tetap gagah baik ieu kan neuleuh nya lagi aya badan intelijen di Amerika di Cina sarua bae tetep bae kajen kuku bage kokoh bae ya Allah ieu hese tah cara di Indonesia teh pengajian kemudian maulidan rajaban terus haolan geus make majalah make koran make kitab gaunggal kiai ngabidah-bidahkeun haolan geus teu didaranyekeun ku kiai kitabna aya di kula ge datang ka dua kula meunang kitab bidah kos kana teh terus bae geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang nya ge capeun ngomong ge terus bae malah mah dibere berkat jeung ngadahar nya ge sarua mah nah ieu keur carita urang muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di negara demokrasi urang bisa tentrem bisa aman ngaji sadaekna salat sadaekna puasa sadaekna walaupun kuari geus mulai disetir ku beberapa negara aya sababaraha provinsi anu bakal hayang kaluar di negara NKRI tetapi ai khawatir cuman tetap wallahu a'lam di Indonesia ulah sambarangan aya anu geus dikuasai ku Prancis moal bejakeun pulau mana aya anu geus dikuasai ku Amerika moal bejakeun pulau mana aya anu geus dikuasai ku Inggris 5 pulau provinsi nu geus disetir ku negara-negara luar ye baheula Bung Karno mangahijikeun ti Sabang sampai Merauke tapi nu arayeuna mah malah deuk kalaluar tinggal dikembalikeun deui baheula hebat amat zaman Bung Karno kurang kumaha kiai ngaharariji jeung pamarentah ngahijikeun negara Republik Indonesia tapi kuari deuk kalaluar motifna naon pastikan motifna dunia nu teu kabagian tokoh-tokoh nu teu kabagian mantak daon atuh ngahiji deui set cara kamari ribut di Indonesia ribut gede lain ribut leutik eta teh
hampir acak-acakan negara dibuka urusan pipot kajahoan kabeh salah kumpulannya na internet di gedung nu tertutup ulah sampaikan ke orang hancur-hancuran mulai membaik tek berarti kan di jerona membagi lah ajen kuku bage ngan masalah ge sepenting ulah ribut kan ya urang mah atuh nya babagi urang moal kabagian nya teu babagi urang moal kabagian atuh geus bae nu penting ulah ribut ese amat ente hayang kabagian ente silakan jadi presiden gitu bae atuh mantak tikuari siap mamawa balok di dieu hayang jadi presiden balok naon atuh balok kayu nangka di dieu aman gua hari oposisi geus mulai eueuh berarti kan mulai aman walaupun perpolitikan jeung perekonomian can mapan lantaran dibuat ajang can dipatok ku Jokowi naon gitu ngaranna dolar sampai 13 moal turun ti 13 naik bisa untuk menstabilkan ke kumaha carana kerja di ajang Cina jeung Amerika ulah kaget tuh urang mah kos kitu nyaho ge henteu heuh nyaho cenah kieu kieu nyaho teh ulah sok nanyakeun aing sia pokona geus kos kitu bae tah urang mah dagang tani pan paling ge karyawan kok aya penyisitan karyawan kok aya pengurangan karyawan kok henteu stabil paling urang maksa kitu doang buat perlindungan kitu para karyawan eueuh kuari nu bakal melindungi ulah kaget buruh tidak ada pelindung kuari wajen kuku bagi nyeri tinggal nyeri sementara ieu eueuh pelindung wajen kuku bagi dibuat untuk perlindungan eueuh manfaatna encan aya hendak maning sadar maning jadi karyawan tapi nasaub cek ada boro-boro karyawan kieu kitu nasaub abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan ayeuna saub mah kitu geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu geus bae nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta tasawuf ngaranna lain udeng-udeng gede lain tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf kitu ngaranna Masya Allah itu sholat di lemah geus takdir ti Allah itu teh sholat takdir ti Allah sadar tuh tasawuf kebablasan lah pokos gitu kan deui urang sadar pokos ngaji aya timbul ti sadar mangenaheun timbul ti sadar mangenaheun beda jeung kapaksa di lembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun kadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula hayang nyaho coba ngaji kos ku basi ngaji didengekeun lu jero nyaritakeun akhirat emang orang bakal ka akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero majelis barang di jero horeng haredang keluar deui jadi aing ku ngaji bae jadi nyaho lantaran deuk ka Allah teh kudu make lempang ka Allah ibadah ngaranna aya wudu cara wudu kumaha ku ngaji nyaho aya salat cara salat kumaha engke ku ngaji kan nyahona cara puasa cara puasana kumaha make hajina kumaha sedekah cara sedekahna kumaha kan ngeunah maca Quran cara maca Quran nu bagus ku ngaji makan ngeunaheun ulah cara pemerintah zaman Pak Harto ngomongna kosu bener tapi teu bener ieu mah dongeng Gus Dur teh kapan dongeng Gus Dur nomor kahiji gede mungkin ieu mah dongeng Gus Dur ya Harto ngalayat ke anak-anak kecil ditanya udah hatam berapa juz sekarang alhamdulillah sekarang saya katanya sudah 30 juz kan berarti geus tamat talar Quran cak Pak Harto teh waduh anak kecil udah 30 juz mudah-mudahan dewasa nanti bisa 40 juz ya atus pan Gus Dur seri bae wah ieu presiden urang jadi kos kieu kos nu bener tapi salah
geus beres. Satu ketika Gus Dur nyaritakeun tahajud. Nyaritakeun tahajud eta mah jeung para menteri. Tahajud malam hari beres. Beres bubar. Aya salah seorang menteri nyarita ka hiji kiai alhamdulillah ya kiai mah tahajud itu kan cuma malam aja. Saya mah udah siang malam jagana tahajud. Alhamdulillah hayang dipake kahebat ta menteri. Jadi ngomong di hadapan kiai, ya para kiai kan cuma malam aja tahajud. Saya siang malam jagana. Waduh, asana duha ge beurang penting nya kajen gokobang ge. Eta kan gara-gara bodoh. Jadi Gus Dur mah jadi kelakar bae ta zaman Gus Dur. Masya Allah, orang jadi nyararaho. Eta lain lalagaan, berarti barodo jasa kan pemimpin orang. Kunaon eta? Ku teu ngaji, mantap Gus Dur teureureureun ngaji, ngajak ngaji. Ulah datang ke kos pementri eta. Moal bejakeun ukur menterina lah. Oh, ya eta pan ente lamun ngomong kos kitu pan izin. Kiai mah sok tahajudna penting doang, kula mah beurang ge terus bae jagana tahajud. Tarolol. Eta ulah datang ka kos kitu eta ku teu ngaji mah kacaletot bae ka jeung kumaha ge. Mun nyaritakeun agama sing hade di hareupeun kiai mah goblok-goblok ge kiai mah nyahueun ka kitab eta nu goblok da. Atuh komo nu teu goblok mah tuh. Sahebat-hebat nanyana nu tilok ngaji kajeun hebat atuh ngaranna ge tilok ngaji kepleset bae. Urang ngadengekeun ceramah anu teu masantren. Teu masantren ieu kacaletot loba bae. Ulah kiai-kiai artis ulah loba nu laporan ngakalu masalah masa timur atuh teu ngararaji sangkilam agim bae ge lantaran ngajina lain teh pondok pesantren mun kurang dilenyep-lenyep loba kepleset loba ngan atuh geus teu jadikeun masalah lain nya daekeun dakwah mah tapi kepleset pada hari-hari mukti mah baheula satu kali kepleset ditegorkan ku kiai waktu di Subang. Hajunya ada eureun oh salah saya berarti deres ta bakat deres ta eta kan pernah ditegur rumanta kajeureut eureun hari mukti teh kapan urut waduh penyanyi rock Indonesia eta be hajunya ada jadi kiai atuh kiai oposan ban atuh ya kepleset ditegur ngan nya mah sadar ngaji akhirna sanggeus ngaji ya kawin jeung anak kiai kabeneran deui tah mah. Tuh kan, jadi kos karari itu dah. Itu ngaji mah tetep bae kepleset bae nyaritakeun cai teh ya, nyaritakeun wudu teh ya, nyaritakeun tolak teh ya. Mantap ulah sembarangan lantaran hukuman lain nu urang, nu Allah. Geus ti Quran turun ka hadis, penjabaranana di hadis. Hadis turun ka ijma ulama, penjabaranna ku ulama. Kuari atuh masantren ge henteu deuk nyaritakeun hukum. Atuh urang kadang-kadang didengekeun salah teu didengekeun salah. Ngan antepkeun bae tau mah hitung-hitung kecrek bae di dangdut mah tuh. Ajeun pangrame maksudna gitu. Antepkeun ulah dikukuhakeun ku daekna ge geus alhamdulillahirabbil alam daripada nena ngaco-ngaco tuh para ruguh. Nah, eta keur carita syariat, tapi lamun urang nyaritakeun bahasa nuluhur beda deui. Beda deui abah ucu guru kula dicaringin beta ngadenge sholawat dimusikan ngomongna kumaha mending ngadengkeun dangdut cakeun padahal sholawat berarti da ku jore-jorena aya sholawat dimusikan mending ngadengkeun dangdut dak sia geus puguh tah maksiatna ari eta pan asa ibadah pan geus kitu asa ibadah ye maca sholawat dimusikan asa ibadah Tola gonjeng badro gonjeng asa ibadah ai dangdut bang geus puguh urang mun ngadengekeun Oma Irama sia ibadah lain jelas-jelasan naon tuh maksiat tan terus bae sakalian ka neraka tegas janana tapi kan maca sholawat dimusikan asa ibadah ieu nu salita mantap Abah ucu guru kula kadenge ku cilik kula mendingan ngadekeun dangdut sia daripada maca sholawat dimusikan. Aju di dieu almarhum abah ngadenge tah menurut sholawat dimusikan kos kitu. Seserian we tah abah teh. Naon bedana jeung dangdut cek gara teh kos kitu. Oh atuh akur bae berarti. Tapi cilik urang mah ngeunaheun bae.
maksudna dangdut ngeunaheun selawat ngeunaheun atuh geus celi urang memang kos kitu meureun ceri neraka meureun eta lamun urang caritakeun kelas rada luhur beda perhatianana ucapanana oh berarti nya geus mengarah kana kebersihan pembersihan urang mah kakarak rame-ramean jang pangrame geus sabodo sebelah dituna atuh boro-boro nu bagus mah boro-boro jang nasihatan batur atuh nyana ge kos kitu keme eta geus tingkatan bagus berarti manya deuk kana nasihatan urang punya nana ge kos kitu keme tuh moal bisa kan nasihatan dulur sadaya ulah ngeridit sebab naon nyana mobil lu ditumpakan lagi can beres kreditan bisa-bisa nyana keur ceramahna kieu hampura ieu ceramah ge ieu deuk ganggeuskeun kreditan bantuannya cek genat baca dakwah kos gitu tuh ih ngaji ka mana ieu ya hukum nu bakal diterapkeun baik ranjang maupun had bila mana zinahna geus jelas untuk menyatakan kejelasan zina ieu kudu make aturan kumaha carana wa yasbutu bi bayyinatin tetap hukum zina nomor kahiji dengan saksi Zaid Sarwiti zina hukum geus aya mun muson ranjam guer muson 100 jilidan nah hukumna nu bakal ditibakeun teh geus aya cuma nu bakal dihukumanana kudu jelas heula ieu kejelasan Sarwiti jeung Zaid zina melalui naon eta bahwa kejelasan Zaid jeung Sarwiti zina oh bisa ditetepkeun bahwa Zaid jeung Sarwiti zina kunaon bibayyinatin ku saksi aya saksi anu nyaksian kana perbuatan terlarang Zaid jeung Sarwiti sabaraha saksi anu diperlukeun untuk menyatakan zina opat saksi saurang teu bisa ditarima saksi duaan teu bisa ditarima saksi tiluan teu bisa ditarima saksi opat karak bisa diterima saksi zina kudu opat Masya Allah teu meunang sambarangan kudu hati-hati ulah langsung dihukuman zina nomor kahiji kudu aya saksi-saksi da opat sesuai jeung nas Al-Qur'anul Karim dina ayat wallati yatina al-fahishata min nisaikum kadituna arba'ah nah opat saksi nomor kahiji saksi anu opat teh kudu ngajelaskeun jelema nu zinahna saksina Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh opat eta opat saksi akur bahwa Zaid jeung Sarwiti telah melakukan zina tanya saurang-saurang ulah opat interogasi setelah dilaporkan kanu berwajib Kapolsek langsung laporan ke Kapolres Polres langsung merujuk ke jaksa kejaksaan memanggil Zaid jeung Sarwiti amankeun Zaid jeung Sarwiti heula bahwa manehanana sebagai terdakwa manehana terdakwa sebagai pelaku zina kudu aya saksi opat panggil saksina opat-opatan ada dipanggil ieu kudu ditanyana saurang-saurang
Siapa kamu? Saya nama Ahmad. Orang mana? Cikupa. Betul kamu melapor bahwa kamu telah menyaksikan perbuatan Zaid dengan Sarwiti? Betul. Siapa yang melakukan zina? Zaid dan Sarwiti. Anggil saksi kedua. Siapa kamu nama? Muhammad. Yang tadi Ahmad. Ini Muhammad. Kok hampir akur? Tetangga, Pak. Iya. Bapak Muhammad, ya. Betul kamu telah melapor bahwa ada warga yang melakukan zina. Betul. Siapa namanya? Zaid, Pak. Yang kedua, Sarwiti. Beres. 3, Soleh, masuk. Siapa kamu nama? Soleh, Pak. Betul kamu melapor bahwa salah satu warga telah melakukan zina. Betul. Siapa namanya? Zaid. Perempuannya? Sarwiti. Betul. 3, 4. Silih kamu. Siapa nama? Saya Masluh. Masluh? Iya. Tadi Soleh. Ini Masluh. Ini kakak adik apa bukan? Bukan, Pak. Rekanan, Pak. Masluh? Iya. Betul kamu melapor? Betul. Yang dilaporkan adalah kasus perzinahan. Betul. Siapa yang zina? Zaid, Pak. Dengan siapa? Dengan Sarwiti. Akur dah. Tanya hiji-hiji. Aku. Pertanyaan kedua. Ulah wakadihan, ulah wakadiraja malah rapi. Masya Allah kan. Bisi kesalahan. Nomor kedua, kudu ngajelaskeun tentang praktek zinahna kaifiatna. Anggil deui, nu tilu di kamar. Kamarna misa-misa. Ahmad, masuk. Pertanyaan pertama bahwa laporan kamu telah diterima dan dilaksanakan integrasi bahwa kamu ini telah melaporkan yang melakukan zina yang bernama Zaid dan Sarwiti. Empat-empatnya sama, bisa diterima. Pertanyaan kedua, kamu sebagai saksi menyaksikan perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Nah, bagaimana caranya? Duduk apa berdiri? Apa nangkuban perahu? Iya, kudu dijelasin. Ceki Zaid, Pak, saya telah melihat langsung, Pak, perlakuan zina antara Zaid dengan Sarwiti. Jangan macam-macam kamu. Siapa tahu dia cuma pelukan saja. Kalau pelukan kan bukan zina, itu cuma sekedar pelukan. Siapa tahu barangnya itu cuma disempilkan di paha. Aduh, aing jadi jaksa puyeng gitu. Kalau ada laki-laki karena dia itu serangan, tidak tahan, maka untuk melakukan zina dia masih ada batas-batas, tapi dia sempilin. Cak Ahmad itu sempilin apa? Itu bahasa jaksa, lu gak boleh tahu. Aduh, jaksanya campur-campur jaksa. Nah, kan itu kan bukan pada tempatnya, cuma digosrok-gosrokin gitu. Itu bukan zina. Nah, ini saya mau tanya, apakah cuma sekedar pelukan? Apakah memang cuma sekedar disempilin itu di pahanya? Hah? Bagaimana? Enggak, Pak. Saya tahu muka celananya, Pak. Waduh. Terus saya tahu ngejegangnya, Pak. Aduh ya, Ahmad Pohara yang dia deh, Bapak. Terus langsung dia dipeluk dulu, kemudian dibaringkan. Wow. Terus Zaidnya naik di atas, Pak. Kamu di sebelah mana? Saya di belakang. Aduh. Jadi kamu tahu
kamu ngeliat itu masuknya benda-benda antik tuh. Tahu Pak saya tahu benda itu masuk kalau mau diibaratkan persis seperti benang masuknya ke lubang jarum. Wih, pohara kamu. Apa itu pohara, Pak? Jadi jelas, Pak. Ya, sudah, masuk kamu ke kamar. Muhammad, keluar. Kamu telah melaporkan bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Tadi setelah kamu diinterogasi pertama telah diterima, yang kedua praktek zinanya. Kamu tahu? Wah, sangat tahu, Pak. Jangan dikira jangan main-main. Ini nanti kalau tidak terjadi, hukum akan kembali kepada kamu. Siapa? Nah, mulainya pertama bagaimana? Celananya dibukain, Pak. Buka sendiri apa buka-bukaan? Kayaknya sendiri-sendiri, Pak, buka-buka. Terus pelukan, Pak. Terus dia nangkarak, Pak. Apa itu nangkarak? Saya nggak paham. Emang Bapak orang mana? Saya orang Batak. Jadi nggak paham nangkarak. Ibu apa nangkarak? Nangkarak itu berbaring, Pak. Oh iya. Terus saya naik di atas. Kamu sebelah mana? Saya di belakang. Pengen nggak? Hampir, Pak. Tapi saya kan ngaji terus tiap minggu, Pak. Oh, jadi ada batasan, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau dengan yang jelek-jelek saya kagak, Pak. Terus kamu ngelihat? Sangat ngelihat, Pak. Masuknya penis terhadap apa, Pak? Pokoknya terhadap lah. Bingungin eta ge, jaksa ge nyebut eta naon eta. Pak, maksudnya penis kan udah jelas tuh. Zakar, itu masuk ke apa, Pak? Lu yang tahu. Apa itu, Pak, maksudnya? Itu saya harus jelas dulu pertanyaan. Memek. Ayo guys kudu kumaha utang ngaji fikih mah kos kitu da doang aing puyeng. Ngaji fikih teh kos kitu hese tah. Ayo teh dijelaskeun pan besi ka dubur. Ye. Ulah diperpanjang memek itu apa? Hese tah ngaji fikih teh kos kitu. Eta hese. Jadi hakim kudu jelas-jelasan. Nanya aku udah jelas. Jadi kamu ngelihat. Bagaimana ngelihatnya? Percis seperti itu benang dimasukkan ke liang jarum. Terus ya digitu-gituin, Pak. Ya udah cukup. Masuk lagi kamu kamar, masuk kamar. Soleh, masuk. Keluar Soleh. Kamu telah melapor bahwa Zaid dan Sarwiti melakukan zina. Kamu telah aku tanya namanya Zaid dan Sarwiti. Telah aku terima pertanyaan pertama, kamu lulus. Pertanyaan kedua, praktek zinanya. Kamu tahu? Tahu, Pak. Bagaimana caranya? Awas, ini jangan main-main. Jangan cuma karena pelukan saja kemudian kamu lapor bahwa dia zina. Itu tidak boleh. Dan jangan kamu sangka bahwa ini cuma nyelipin doang. Siapa tahu itu penisnya cuma diselipin saja di paha. Lantas kamu anggap bahwa itu zina. Ini jangan main-main. Waduh, orang Batak ya, jaksana. Ya. Tidak, Pak. Saya melihat langsung, Pak. Praktekkan bagaimana? Ceritakan tentang prakteknya. Mulanya dia buka celana, Pak. Terus
terus dia celentang Pak. Beres celentang, berbaring terus jahitnya naik Pak. Terus naik. Setelah naik dia lakukan. Berada di mana kamu saat itu? Belakang Pak. Jadi saya langsung melihat persis Pak, melihat langsung masuknya persis. Setelah selesai kamu tidak ikut? Tidak Pak. Kepengen ada di rumah Pak. Udah. Jadi ulah sembarangan. Itu sembarangan langsung diterima sebab iya kan urusan ranjam Pak kan. Tetap kudu teliti. Selamat. Yang keempat terakhir, Mas Lo. Tanya seperti tadi. Setelah akur opat-opatan anak berarti bisa diterima. Cukup? Encah. Pertanyaan terakhir. Ya nih yang ketiga. Untuk menyatakan yang ketiga satu-satu. Ahmad. Ya Pak. Kamu melapor bahwa yang zina bernama Zaid dan Sarwiti. Betul. Yang kedua, kamu telah melihat langsung praktek zinanya. Betul. Yang ketiga, harus menyatakan tempat perzinahannya di mana. Katakan kudu jelas. Ahmad. Ya. Kamu melihat praktek perzinahan Zaid dan Sarwiti. Betul. Di mana tempatnya? Citra, Pak. Citra itu di mana? Bapak ketinggalan zaman, Pak. Enggak tahu Citra, Bapak. Cikupa. Nanti akan ada tsunami, Pak, besar-besaran di situ. Cek ulang Cikupa. Waduh. Di Cikupanya di mana, Pak? Nah, Bapak masuk pintu gerbang, entar di sono ada bundaran, lewat belok kiri, terus sebelah kanan di situ ada empang-empangan, Pak. Di situ ada angsa-angsaan, Pak, di situ. Ya, nah, masuk ke situ. Nah, saya waktu itu ada di situ. Zaid dan Sarwiti pun naik angsa. Ternyata mungkin Sarwiti dianggap angsa, Pak. Dibawa ke atas, sebelah sana itu kan sepi, Pak. Nggak ada satpam. Nggak ada, Pak. Terus keluar, molos dia, Pak. Molos apa itu molos? Ngoncor, Pak. Ngoncor, molos sama tuh. Keluar, Pak. Nah, terus dibawa, terus ke sono. 1, 2, 3 perumahan. Nah, di situ kan ada perumahan kosong, Pak. Nah, di situ saya ikutin, Pak. Disitulah. Oh iya, sudah. Nah, masuk. Muhammad, keluar kamu. Ya, Pak. Pertanyaan pertama, ditanya yang zina siapa? Namanya Zaid dan Sarwiti. Telah diterima. Yang kedua, prakteknya telah diterima. Yang ketiga, tempat perzinahannya di mana, Pak? Di mana itu? Man? Di Citra, Pak. Citra? Iya. Di mana itu Citra? Ya, Bapak nggak tahu Citra ya. Udah, nanti sama saya main sono. Banyak yang rambutnya merah, Pak, di sono di Citra. Tukang jagung ada di situ. Tukang sate ada, Pak, di situ. Tukang jagung berikut yang tukang jagungnya bisa dibeli, Pak. Wah, bisa dibeli. Nah, terus di situ ada tempat main, Pak. Di situ ada apa namanya kolam buat anak-anak. Tapi yang orang tua juga banyak. Waktu itu Zaid dan Sarwiti juga naik angsa-angsaan. Kemudian dia naik ke atas, terus moncor ya, kelolos. Moncor, iya. Terus keluar, dia tuh ada rumah situ 1, 2, 3. Nah, keempatnya situ ada rumah kosong. Nah, di situ aku bener berarti didinya. Nah, soleh Mas Lu ditanya sama jawaban nu opat-opatana ketika ditanya nanya nasa urang akur karak disahkan. Karak saksi yang 4 telah diterima. Setelah ditanya satu-satu sama jawabannya, maka penyaksian 4 orang yang bernama Ahmad, Muhammad, Soleh, dan Mas Luh
telah diterima. Dengan diterimanya saksi, maka Zaid dan Sarwiti jelas dia telah melakukan zina. Maka setelah dia jelas melakukan zina, ditanya, muson apa gue yang muson? Setelah diinterogasi, Zaid pernah kawin? Pernah. Sarwiti pernah kawin? Pernah. Dengan pernah kawinnya yang kawin halal, maka yang kawin sah, maka Zaid dan Sarwiti telah melakukan zina muson setelah disaksikan oleh 4 saksi yang sama. Dengan demikian hukum akan dilaksanakan, hukum ranjam. Zaid setelah diinterogasi jelas-jelasan bahwa Zaid melakukan zina, barang diteliti orang Zaid mah masih keneh jajaka, masih keneh bujang, can pernah ngalakukan nikah secara nikah anu sahih. Jadi atuh sanksi anu dikenakeun kaki Zaid teh ialah jilid. Masya Allah, berat zina teh. Gusti sampaikan ka kudu digebugan. Nu zina teh lain dikawinkeun. Tuku hari mah jelema zina katerawag ku RT dibawa ka desa, aju panggil ibu bapakna ditikahkeun. Batu cak nu sejen aing ge endeuк ah. Salah gak hukuman. Lain ditikahkeun dijilid kuduna. Masyaallah. Ialah hukum cak Allah nunyieun langit bumi katut esina. Lamun urang nuturkeun hukum Walanda nu bergulir di negeri Indonesia, pertiwi ieu adalah HAM. Tuturkeun ku sia HAM moal eureun-eureun acak-acakan. Jadi orang masih kena mempertimbangkan pri kemanusiaan, hak asasi. Mangga bae atuh masalah indekos kitu masalah ridho atuh baik bae di dunia mah aman-aman bae ngan selesai urusan. Oke, di akhirat diselesaikan. Dipayunin Allah Rabbul Jalil nukuari terselesai permasalahanana kayaning mabok teu dijilid, zina teu dijilid, ke bakar diselesaikan jaga di akhirat wabeh bakal disidang. Iya tuh kitu batak kiai mah di mamana ge ngocoprak bae. Besi di akhirat katanya, besi di akhirat katanya sakitu doa. Mantep kula bung katanya nyana nu ngeunah aing nu disiksa. Teu kira-kira dak buh. Insyaallah. Haji Uci maju. Cak malaikat. Oh aing pan beureung ngageter-geter. Naon malaikat? Nyaon teu bahwa di kampung pondok aya nu zina? Cilongok mah eueuh. Aduh masyaallah. Jauh. Pernah diusulkeun teu ka pemerintah? Pernah. Iraha abdi melalui pangaosan. Kunaon teu langsung usul ka pemerintah? Pemerintah ge negara haji ieu malaikat. Poe Minggu DPR ngaji, camat ngaji, bahkan utusan bupati ge aya ngaji ka dieu. Komo tama lurah RT mangararajingan ngajina di handapeun tangkal Ambon. Oh masalah, jangan haji ieu ge sebagai usulan ti abdi. Ngajelaskeun tentang hukum Gusti.
sasaksina Haji Makmun aman jadi kula tuh Masya Allah tak orang di akhirat lah di dunia mah sakedeung hirup itu teu boga-boga amat beas sapoe dua poe paeh paling ge teu dahar sababna tapi kan di akhirat bau paeh Masya Allah hirup anu terus abadal abidin wa amadal amidin eta nu dipikiran kuari malah sapira kuari atuh sanajan sehat bae ge sehat bae Pak Harto mah boga dokter khusus nya nama tuh dokter pribadi japaeh bahasa sarua mah sugih aya dinya naga gaji na dinya jabatan aya dinya japaeh aku komosia RT tamang geus leuwih ti paeh koit tamah ya Allah iya maksudnya ada iya inget ka diri urang bakal paeh ulah sok komoan Zaid dikenakeun sanksi jilid 100 jilidan begitu rek dilaksanakan Zaid akan dilaksanakan jilid akan dilaksanakan terhadap Zaid pada hari Minggu Masya Allah Sabtu nyana gring dibawa ke rumah sakit serius gering nyana menurut medis benar-benar gering. Tayyiki Zaid anu bakal dilaksanakan jilid isuk poe Minggu Sabtu gering apakah kudu dilaksanakan baik menurut aturan agama wa yu'akhkharul jildu limaradi tangguhkeun hukum jilid ku gara-gara gering. Cek coba DBD Masya Allah geus teu daya teu pae ulah ka dijeli aya hukum kieu nama hampir akur di urang ge di sidang gering ulah ka di sidang ke kena cager heula Soeharto asal di sidang gering asal di sidang gering atuh teu di sidang urang nyaho atinyana tah waktunya nandek di sidang ke gering cek dokter kayak di sidang di gering deui eta sih bener tah teu gering nu jelas bakos kitu beta asal gering teu akur wa yu'akhkharul jildu limaradi lamun gering na aya harapan bakal cager model panas model nyeri sirah riut influenza eta bakal aya harapan cager sebab besi paeh kan ieu mah jilid teu datang ka paeh jilid mah jadi ulah ku gara-gara dijilid ajunyana paeh tangguhkeun heula kumaha lamun ditingali ki Zaid ieu mah geringna teh harapan cager kaya ning setruk setruk ya kan harapan setruk berat leungeun merengkel suku merengkel lempang geus teu stabil nyana ngomong kenapa ini bumi goyang-goyang buku nyana nu setruk teu beres pajar bumi nu goyang nyana nu goyang tah harapan bakal cager kumaha tah lamun ki Zaid harapan bakal cager fa illam yurjaburuhu maka lamun harapan cager julida jilid we ulah diungka diengke
ngan cara ngajilidna anu dibedakeun lah bisautin ulah make pecut. Jilid jeung ranjam kan beda. Ai ranjam mah make batu sagede kieu. Terus saya diberihan kena paeh datang ka paeh ranjam. Ai jilid makan make pecut. Jadi jelemana di talian ieu na ka dieu terus dikaluhurkeun di sukuna di talian supaya ulah bisa lompat geus dipecutan 100 saiji 2 3 terus datang ka 100 tah eta ngaranna jilid. Kumaha lamun jelema negering Zaid kaayaan gering jilid bae ulah lamun memang aya harapan cager ketika harapan cager kaya ning stroke dan penyakit-penyakit lain anu sulit cager jilid bae ngan cara ngajilidna ulah make pecut ku batuh bal bi'iskalin alaihim mi'atu gusnin balik kudu make manggaran nu di manggaranana aya 100 pangpang. Lamun urang neuleuh manggaran kalapa manggaranana cokot kurang hitung aya 100 1 2 3 4 aya aya 100 nu bode bakalapana 100. Jadi enggak dihajarna ngan sakali doang jadi sarojing 100 kan. Masya Allah ya agama adil biasa ya adil lantaran gering iya geus jadi neangan manggaran kalapa 100 etana jadi ngahajar sakaligus berarti sarojeng 100 je mantep biasa kan ya Allah ya Rabbi. Di Mekah mah meureun manggaran korma di Indonesia mah korma mah eueuh ge tanggal kalapa manggaran kalapa 100 ya kan anu 100 cabang-cabangna geus sekaligus langsung we sekaligus wah 100 beres jasar je pernah mah ngalaksanakeun tugas doang jate jante dijilid ge buku jelema bisa lempang ieu kering tuh. Ternyata liangan manggaran anu 100 cabangna eueuh. Kalapa teh nu 100 teh eueuh aya nu 50 fa in kana khamsun mun aya nu 50 geus cokot nu 50 ngan cara meupeuhna duriba bihi marratain 2 kali. Jadi 2 kali berarti kan 100. Ya, terutama ka dituna urang tinggal babari mah mun eueuh anu 50 neangan nu 25 4 kali begitu bae we hese. Ya Allah ya Rabbi. Tuh kan ngeunah caritana. Wa tawassuhul agzon aju kudu dikenakeun kanyana tapang-pang nu 100 kudu kena. Iya sekaligus waktu kena. Ngan meupeuna ulah geus meupeun ka bogo. Sia aja ka dia. Tah karena meupeun ka bogo ja ka bogo nu sok kitu mah nyiwit. Nyiwit teh kena sedih gitu doang. Eta nya nyiwit sayang ngaranna. Sayang. Dasar tukang bobogohan meureun sia menyararaho. Aing ge neuleuh di sia sebenarnya mah. Kos gitu. Taya meupeuna ulah kos itu tetep kudu tegep meupeuna mah kudu tegep. Atawa nu meupeuna boga penyakit bengek atuh moal beres. Moal beres atuh ki Zaidna bengek, setruk nyana keplega moal datang atuh. Kudu anu biasa algojo. Biasa. Masya Allah. Ini diatur ku agama. Ayan kabisubaduha ala ba'din atawa balikeun saware agson kana sawarena deui lamun urang meupeuhna make belah dieu nu belah dieu can kena balikeun
liana lahu ba'dul alam supaya sebahagian siksa kanyeri kena kanyana. Jadi lamun tema 100 belah dia mah kena belah dia teu balikeun kurang atawa dibagi 2 kurang 100 teh ieu manggaran 100 belah 2 set geus sabelah ieu peupekeun ketinggal sabelah deui. Masya Allah karim datang ka kitu hukum teh lantis lamun geus dilaksanakeun hukum model kos kitu jelema zina jilid jelema muhson ranjam nagara di akhirat aman pelaku di akhirat aman geus Masya Allah lamun encan dilakukeun ieu kajen kumaha ge tetep di akhirat bakal kena sanksi. Aduh cenah kiai kula keur ngora pernah zina aju kuarikan menta jilid hese di Indonesia mah teu berlaku hukum Al-Qur'an kumaha istighfar bae. Auto maning ngagejeburkeun ka sumur bae kitu kula. Ulah bunuh diri tabangarana. Ulah tetep bae istighfar dengan di jero hati ya Allah ya Rabbi abdi tobat tina dosa zina. Andaikeun di Indonesia pamarentah ngalaksanakeun hukum ranjam hukum had abdi bade masrahkeun diri Gusti moal isin-isin moal sieun-sieun kulantaran abdi hayang lantis jaga di akhirat embung mawa dosa sasir-sir acan balik ke akhirat sieun abdi ku siksa Gusti lantaran di negara na teu dilaksanakeun maka abdi ayeuna mah deuk istighfar bae ka Gusti minta hampura geus abdi ngabongan-bongan ka nagara bongan nagara teu ngalaksanakeun hukum jilid anak itu abdi ayeuna deuk istighfar bae abdi nyalahkeun ka nagara kunaon make jeung teu ngayakeun hukum jilid jeung di akhirat nagara nu berat aing ngadenge gajianna mangeunahkeun jadi pagawe teh unggal bulan gajian komo haju naik pangkat naik jabatan mah beuh kamari makarak eselon 1 ku ari geus eselon 7 masyaallah emang aya wallahu a'lam tak kuari geurang kamari mah jadi camat keneh ku ari geus jadi sekda isuk pageto jadi bupati terus naik jadi gubernur nikmat kuari tapi jaga di akhirat bakal ditanya tentang nagara nu kunyana dipimpin hukum naon nu dipake datang ka mana ngalaksanakeunana dah eungap teh lamun geus kitu masyaallah fa in bara'a wallahu a'lam.